Mudah-mudahan ieu panganten Cep Solehudin Neng Yuyun naon Pak? Yuyun Herlinda Solehudin bagus tak kudu kitu ibi boga budak teh ngaran teh sing alus da solehna budak teh tina ngaran oge ibu matak saur Kangjeng Nabi ayu hasina ismuhu anak beri nama yang bagus. Seandainya ibu bapak anak ingin menjadi anak yang soleh dan nu saya mah ibu dicandak tina Al-Qur'an ngaran budak teh Asep Muhtadin Cecep Muplihin ngan ulah ari Asep Murtadin Mbak komo Ceceng Dolimin ta juga budak eta teu daek cicing jigana inung bapana keur nyieuna teu daek cicing eta teh beri anak nama yang bagus ibu tina Al-Qur'an Asep Muhtadin Cecep Muplihin gaya upami istri pakai Siti Aisyah Siti non atau Siti Badriah masih senandung eta maka Siti Badriah Siti Aminah Siti Maimunah Siti Moe maneh manggalah pakai Siti ada ayeuna mah ibu ari boga budak ibu mah hayang soleh ari mere ngaran ka budak paya padu mere ngaran budak teh eueuh hartian jiga nu alus Agus aya ngaran Agus di dieu butut eta teh yo ibu bisi teu apal ari Agus hartina akna sendal gusna capit jadi Agus teh sendal punten mah Agus ieu mah heureui nu sae ibu sartum butut sartum oge punten pasartum ulah nyalakeun abdi pernah maca pasartum dina buku nama anak hartina sartum teh sarna simet tumna batu jadi sartum teh simet punten Mang Sartum tong urangan kontrak ya beri nama yang baik bapak budak teh Solehudin Yuyun Herlinda aduh bagus ngandayeun nama ibu sok nutan orang Yahudi boga budak ngaranna pada bulan Februari lahirna di ngaranan Febrianti sok aya nu kitu nya cek kade nu sae ibu nu islami nabi budak teh ulah ieu mah boga budak ngaranna teh nurutan inung jeung bapak kabawa kana ngaran budak leuheung lamun alus Irfan gaya peda inungna Irni bapana Topan anakna teh jadi Irfan eta palemah bapak ngaranna Abbas inungna Kokom anakna teh jadi kapan hayang nurutan inung jeung bapak beri anak nama yang bagus ibu dus Jang Solehudin Neng Yuyun Herlinda dengan nama ini yang baik mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah muncul orang sadahayu mah runtut raut sau Yunan kacai jadi barasuh kacai mah jadi barasuh ijem di mana-mana ge urang doakeun mudah-mudahan ieu panganten baru umumna panganten nu geus bararutut bararingung urang sadayana sing dicetek walau jadi jalmi nu kenging kabagjaan dunia sinareng akhirat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah bagja dunia bagja akhirat amin ya robbal hoyong ibu bapak bagja dunia akhirat hoyong ece syaratna lamun urang hoyong bagja dunia akhirat urang sholawatan heula siap sholawatan ibu Allahumma sholli wa sallim wa barik kada ibu urang teh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun bener-bener ibu cinta ka Kangjeng Nabi sing seueur mau sholawat bisi Ambon sorangan di dunia urang miharep kana syafaat Nabi ternyata di yaumul kiamah tong boro-boro dibere syafaat ternyata urang teu diaku umat-umatna acan sabab urang tara maca sholawat makana lamun dina poe Jumaah dina malam Jumaah teruskeun ka para kiai dina muhtarul hadis aya lamun ibu bapak sok maca sholawat dina poe Jumat dina malam Jumat minimal samanina marrah 80 balikan insyaallah gupiro dunubahu samanina amma dihampura dosa 80 tahuneun tong waka amin da encan macana oge insya hok urang sholawatan heula siap ibu sholawat siap Allahumma sholli wa sallim wa barik
mengasarang sadaya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa. Bersuara sadaya, Allahumma sholli Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Inki lazurtum bima rajatum, ya akramal khalqi ma naqulu. Kulu raja'na min kulli khairin, wajtama'al fara'u wal usulu. Sadayana Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Laulaka ya jinatal wujudi, mataba aisi wala wujudi, wala tarannamtu fi salati, wala ruku'i wala sujudi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersuara ece, sholli alaihi wa sallam. Sok mayong king safat sing keras suarana. Sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa. Berdikir sadena sasarangan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Angkat tangan telunjukna sadayana bilang Allah, Allah, Allah. Abah nu jangotan telunjukna acungkeun. Oh ya Allah, 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 ya Allah. Sadayana subhan. Kompak bersuara. Dulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Angkat di telunjukna. Allah, Allah. Bersuara ajib. Allah, 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 ya Allah. Rabbi inni yada sifati, yada sifatil aliyah, qaimun bil gina uridu atiya. Angkat deui. Allah, 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 ya Allah, 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 Allah. Bersuara berdikir, subhan. Ajib, nupai lebak. Dulillah wala ilaha illallah. Bersuara sadaya. Dulillah wala ilaha illallah. Angkat lujuk. Allah. Ajib. Ya Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Kanzul Karami, Maulan Ni'ami, Hadil umami, bisyariatihi, Kanzul Karami, Maulan Ni'ami, Hadil umami, bisyariatihi, sadayana Allah, 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 ya Allah,
as-subuhu bada mintol walailu daja miwaforotihi as-subuhu bada mintol atihi walailu daja miwaforotihi Allah 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik. Biasanya sim kuring sok diiringi ku marawis mun ayeuna ka dieu henteu nyanak murang kali kayak bisi teu ngonang deui urang dieu. Kembali ke lab tuh apal nu sok kalajo TV.